Dakedan, kadieu. Kumaha Mang Ciko? Kemarin nginjem bisa. Doing atau dituliskan? Acan, coba nginjem pulpen ke Mang Gepeng dulu ke warung. Oh, sok. Ah, Hei, naon? sahur Mang Ciko nambut pulpen. Pulpen kenal. Mau nyerat. Itu kasih teteh ke jero. Oh, itu. Dah. Ya, enak. Ya. Sahur iya nambut atos 50.000. Sahur Mang Ciko. Kumaha geus bebeja acan? Aa, kumaha ieu? Bere we bere. Bere ulah. Bere sok. Berenya. Ya, nuhun teh. Ohon. Ah, nuhun. Yuk. Penting mah duit aing mah. Karena penting Mang Ciko mah. Kok belum teh nilai teh budak edan di titah teh. Gepeng. Hei, budak edan tadi ka dia. Aya tadi pinjam pulpen. Di sini pemajikan. Terus. Nah, pulpen. Pinjam duit tadi ka dieu ih lain pulpen. Pinjam duit. Pinjam aja pulpen orang. Goblok gitu nya. Eta budak goblok aing edan nipu kieu geuning budak teh. Wah aing geus. Atuh duit urang kalah eueuh ieu mah. Iya kan dia dibapuk kieu sarung manigas ngadeh kieu Bade meser kadu teteh. bener Ye. jadi mah beli teh kanu ngajual teh kanu ek meuli bener jadi kan di beta sarung di kana teh mana eta mah kasieunkeun teh Aing diusir, aing ek meuli kado diusir. Lieur jama teh. Yo. Naon? Boga duit teu? Duit. Apaan aing hayang kado? nah ieu ka dia daya gawe naon tadi teh geus diteh balik kadi sataya mah yen ek meuli kado mawa duit dibere kaduna radangan duit Meser kado. heula ieu kumaha ieu teh ieu jamak karasep kieu ya Meser kado. heula dengekeun heula ieu jamak karasep make kacamata coba jarangkung gede baju mani aralus mani juga model ai duit teh gableng ya Allah teh ari aing tadi gerabu ieu ngusir gajah mah burung ieu buuk juga naon mah make ieu Makana cece nanaon teh ulah ditempelkeun penampilanana. Gusti Buktina ieu loba hampuranya ya kaduna dibere numpang badagna. hampuranya aduh Gusti teuing heueuh zaman ayeuna jalmanya kan saukur Penampilanana hungkul halusnya eueuh duitnya. Budak edan euy. Gawean ku aing sia. Wah, Gepeng terbelanja. Beneran euy. Aing balanja butuh keur eta jualan di tetangga. Mantuan. Ah, salah ya yeuan. Nah, aya. Ieu panggulan kan itu tuh. Mana? Tuh, ada itu. Sokoan. Kadinya. Kali Oh. Siapa tuh? Dirinya nya. Tadi dirinya. Oh, Kalian euy. siap. Hehe, oke. Ayo buat itu tuh nya. Nuhun, siap. Aya we. Helah. Eta dagangan aing di bawaan. Masih saha? Ieu mah Gepeng geus dibalik keur balanja terus dikaditukeun. Gepeng saha? Pan sadi duitan meureun apa duh dibawa wae geuning. Sama koplok. Cina kumaha ieu teh? Sok tunda deh dagangan aing. Sok perenan deh kadinya tak. Napa kumaha dibawa dagangan aing? Hese jangkung. Kagil. Oh, sok. Bawaan. Sok. Cing aing Gepeng ngabobodo ka aing kalah dicarekan ke tukang warung. Goblok deh. Tuh kena medicine pisan saat itu. Dagang cauti tadi nawan acan. Boroning nu meuli. Itu juga Mang Ciko jeung Gepeng kok aing tawaran cau lah. Cing coba. Harus alam joy. Siap. Dagang cau ja. Nyala naon we pan ieu. Cek emak kudu dagang. Mana eta? Butuh. Butuh. Kena kajat nih 1.000 mah. Sabaraha duit kieu? Geus pamareng-mareng
Bang Ciko jeung Agepeng orang nanya 150.000. Mama tuh 70.000 we lagi borong kabeh. Ah, oh, Buru-buru ya. Seberapa ayana buru. 150.000 tapi bisa ditawar. Ya wis kilo ya. Tadi sakit lah. 75. Wah, 150. Aduh ya. Bagus lah. Mau jadi ya teh. Wah. Aing mah. Oh iya tuh tawar pira ge sakitu bedana. Jik, Mang Ciko kemana? Ih, dibaca aing eueuh deui. Lah, aing mah. Nah kamarana ieu? Ah, dicolong. Hah, sadoa teh. Anjay.